Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Muhammad Ilham Ramdhani ti kelas 10 IPS 2. Simkuring bari nyaritakeun hiji carita anu judulna Sasakala Situ Bagendit. Baheula mangda ribu tahun ka tukang di hiji tempat nyaeta di Garut kacaritakeun aya hiji janda anu kacida beungharna nyaeta katelahna Nyi Endit. Eta teh sebenarnya mah ngaran sebutanana dan ngaran asli Nyi Bagendit. Sanaos anjeunna mibogaan harta anu loba, anjeunna kacida koretna jeung mibogaan sifat sombong, khususna ka masyarakat lokal anu aya di sakulilingna. Anjeunna can pernah bisa minta tulung ka jalma anu keur butuheun. Malahan anjeunna sedih ngusir ka jalma-jalma anu datang ka imahna pikeun minta tulung. Dina musim panen, harta kekayaan Nyi Endit nambihan, tapi dina musim halodo loba warga anu kalaparan. Tibatan anjeunna nulungan warga anu kalaparan, malahan Nyi Endit ngayakeun hajat jeung karabat serta keluargina. Kusabab sifat koretna eta, ku masyarakat lokal Nyi Endit tilanian Nyi Bagendit anu hatina randa beunghar tur pedit. Dina hiji waktu Nyi Endit ngayakeun syukuran kulantaran harta kakayaanna nambihan. Dina nalika syukuran datang hiji awewe kolot anu kaayana teh pikarunyaeun. Eta awewe teh minta tulung ka Nyi Endit. Nyi nyukeun sangu abi teh lapar, abi teh tacantuang ti kamari, cek awewe kolot eta. Ningali jalma anu bau tur kotor asup ka imahna, Nyi Endit ambek pisan. Anjeunna ngusir awewe eta sangka ninggalkeun imahna. Dina kayaan kalaparan, awewe eta ninggalkeun imahna Nyi Endit. Dina usum halodo, loba sumur warga anu kasaatan. Warga anu kebutuhan cai lieureun dek neangan cai ka mana. Ngan aya hiji sumur anu caina teh loba pisan nyaeta sumur anu Nyi Endit. Warga teh sebenarnya mah teu wanian menta cai ka sumur Nyi Endit, tapi kulantaran aranjeunna kapaksa, anjeunna ngawanikeun. Nyi, sumur kami teh saat kami teh butuh cai jang nginum jang mandi, kami bae menta cai di sumur Nyi Endit, ceuk salah sahiji warga di luar imah Nyi Endit. Nyi Endit anu ngadengeun eta ngambek sangkan ngusir warga sangkan ninggalkeun imahna. Warga naringgalkeun imahna Nyi Endit tina kayaan keur kosong. Dina hiji waktu datang hiji aki-aki anu make itek. Anjeunna sumping ka imah Nyi Endit jang minta tulung. Nyi, nyungkeun cai aki teh haus, cek aki-aki eta. Teu siga nu kamari, siga kos ka batur, Nyi Endit nulungan ka aki-aki eta. Nyi Endit mere cai. Jang nginum pikeun aki-aki eta. Tapi tepati lila, Nyi Endit mawa ember anu isina teh cai. Ember eta teh dibanjurkeun ka aki-aki eta. Nyi Endit nyuntrungkeun aki-aki eta sehingga aki-aki eta teh labuh ka tanah. Itekna dialungkeun sehingga itekna teh leungit. Nyi Endit ambek pisan, anjeunna ngusir aki-aki eta sangkan anjeunna teh nyingkah ninggalkeun imahna. Dina kayaan kasusahan, aki-aki eta teh Endit ninggalkeun imahna Nyi Endit. Isukna warga soakeun kusabab aya itek anu nancep di jalan desa. Itek eta teh ngahalangan jalan kusabab nancepna teh di tengah-tengah jalan. Terus loba warga anu nyobaan nyabut itek eta tapi eueuh anu bisaeun. Kungsi lila datang hiji awewe kolot. Awewe eta teh nyata awewe anu kungsi minta tulung ka Nyi Endit. Awewe eta bisa nyabut itek eta. Tepati lila kaluar cai anu gede tina urut itek eta. Warga anu nempuh kajadian eta suakeun kusabab caina teh gede pisan. Beki ka dieu beki lila cai eta teh beki ngagedean. Warga anu nyahoan kajadian eta kaluar ti kampung eta pikeun neangan tempat nu aman. Kabeh warga nyalamatkeun diri. Ngana aya hiji jalma anu teu kaluar kampung nyata Nyi Endit. Nyi Endit teh keluar kampung kusabab anjeunna teu wanieun ninggalkeun harta jeung kekayaanana. Beki lila cai eta teh beki ngagedean sahingga kampung eta teh geus kakeueum ku cai. Nyi Endit kakeueum ku cai jeung harta jeung bandana sedengkeun kabeh warga salamet. Ayeuna kampung eta teh geus jadi situ anu kacida jero jeung badagna. Ku masyarakat Garut, situ eta teh dilanian atau disebut situ Bagendit. Ngan sakitu ti simkuring hapunten bilih aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.